Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam, kitab anu ngadugikeun masalah pirang-pirang hikmah. Al hikmatu hiji hikmah, al hikamu pirang-pirang hikmah, seueur hikmah. Ayeuna urang bade mempelajari hikmah katilu. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himami ari pirang-pirang tarik na atawa kenceng na cita-cita anu disarupakeun kana lumpatna kuda. Wihandi sawabiqul himami ari pirang-pirang tarikna atawa kencengna cita-cita anu disarupakeun kana lumpatna kuda. Eta la tahriqu moal bisa ngadobrak. Eta la tahriqu moal bisa ngadobrak atawa moal bisa nembus itu sawabiqul himam, itu tarikna cita-cita, kencengna cita-cita. Aswarul aqdari kana pirang-pirang kudrot atanapi takdir anu disarupakeun kana benteng. Aswarul aqdari kana pirang-pirang kudrot atanapi qadar atanapi takdir anu disarupakeun kana benteng. Tah ieu teh gaya bahasana luhur pisan. Sing emut hikam teh hiji kitab anu jero pisan ngabahas masalah tauhid ditungtungan ku tasawuf. Mawi anu nyebatkeun ulama bahwa hikam teh kitab tauhid tasawuf. Sapertina di mana-mana henteu ngaos tijan heula sanusi lah palaur ngaos kitab hikam teh.
komo upami ngaos Jamiul Muqani tah atau kitab anu dikarang ku Syekh Abdul Muhyi Jamiul Muqani we eta sim kuring ge sok sanaos memang aya logatan asa palawur ngadugikeunana kitu Jamiul Muqani mah komo ieu hikam bela sok sanaos kelas 3 aliyah atau kelas 2 urang dicobian piraku kitunya teu dugi kana nu dipimaksud wehan deui sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdari sawabiqul himami ari pirang-pirang tarikna atanapi kencengna luhurna atuh tarik lah di mah tarik masalah naon tarik kana cita-cita anu disarupakeun eta tarikna teh kana lumpatna kuda sok ajaran ku urang beri kuda lamun keur tarik asana moal kaberi kuda mah bisa ngalawanan mobil nu sakitu kencengna eta la tahriku cenah saur Ibnu Athaillah moal bisa ngadobrak moal bisa nembus itu sawabikul himami teh tarikna cita-cita teh aswarul aqdari kana pirang-pirang kudrot atanapi qadar atanapi takdir Allah anu disarupakeun kana benteng kana takdir itulah eta logatna penjelasanana panjang urang nu global heula sawabikul himami mana kalimat cita-cita teh nyaeta al himam mung di dieu dibalikeun sabab kalimatna mubalaghah al himam cita-cita sawabiku kencengna kuda kerumpat jadi kieu sawabikul himami ari pirang-pirang tarikna cita-cita dibalikeun heula anu disarupakeun kana lumpatna kuda balas kumaha balas ku keyeungna urang cita-cita abdi hoyong janten dokter hoyong janten profesor aya dokter benten ari dokter mah tina keilmuan akademik balas luhur sakolana upami dokter mah bidang keahlian non bidang atau ahli kana kesehatan aya dokter ari dokter mah D jeung R-na ageng upami dokter mah D-na ageng R-na alit kade eta budak sakola mah kudu uninga kana penulisan oge profesor abdi hoyong janten ajengan abdi hoyong janten nabi moal bisa zaman ayeuna mah abdi hoyong janten wali geuning dina hidayatul azkiya ila tariqil auliya petunjuk pikeun jalma-jalma nu cerdas budak nu cerdas pikeun nyuk curug galur jalana wali eta mah nyuk curug galur lain cita-cita yang jadi wali abdi hoyong janten bidan abdi hoyong janten mahasiswa abdi nilai hoyong agung cita-cita teh balas ku tarik kadang aya jalmi nepi ka bunuh diri atawa stres balas ngudag-ngudag kahayang atanapi cita awas aya identik nah aya hampir sami gitu padahal beda antara kahayang jeung kabutuh. Waalaikumsalam. Di dieu teh cita-cita geuning sok ditaros jangke cita-cita salira palai janten naon janten polisi janten pilot janten masinis jeung sajabana tarik pisan urang teh atuh minimalna kieu enjing ulangan pikih cita-cita abdi hoyong nilai 100 kumaha bae carana dilakukeun ku urang memeh ulangan kitu tah dijawab ku khobar mubtada eta la tahriku moal bisa ngadobrak moal bisa nembus
Itu naon? Itu luhurna cita-cita, tarikna cita-cita. Mau nembus, mau bisa nembus karena aswarul aqdari. Karena pirang-pirang kudrat atanapi qadar atanapi takdir Allah, eta takdir teh sanes Allahna. Eta takdirna anu disarupakeun kana benteng. Al aqdar teh pirang-pirang qadar kodrat, ari aswaro teh benteng. Jadi dibalikeun pirang-pirang qadar takdir anu disarupakeun kana benteng. Sok geura komo bentengna anu bentengna ku beton, batuna batu hideung, ditemak oge kala ngaburicak paling kena. Kesimpulan sementara, balas kutarikna cita-cita, eta cita-cita teh siga tarikna lumpat kuda. Cita-cita urang, kahayang urang, moal bisa tembus, moal bisa ngadobrak, moal bisa nepi, moal bisa ngabulah, ngahancurkeun karena takdir Gusti Allah. Gitu intina mah. Mung engke aya waleranana dina hikmah duka kasabaraha paling ditu tiasa takdir bisa dirubah. Gitu. Umawi kuda tamat ngaos hikamna tekeng sapotong-sapotong. Takdir bisa dirubah. Aya syaratna. Nyaeta diantawisna lamun urang geus dina makom ma'rifatul jam'i. Hikamna belah ditu hikmahna ke. Kanggo sementawis mah kanggo anu awam sapertos simkuring masalah cita-cita, masalah kahayang sok sanajan tarik pisan moal bisa ngadobrak nembus kana takdir Allah. Mangke di mana-mana urang geus marifatul jam'i dina harti beh dituna mah manunggaling kawula Gusti lah jauh bisi kalah mentak gelo kebeh heula urang bertahap bisa takdir Allah didobrak, bisa merubah takdir dengan syarat urang nage geus kudu muwahidah atau geus muwahid. Gitu. Benar-benar urang teh makrifat ka Gusti Allah. Teu sangem simpure oge can tiasa nu aya di bumi insyaallah Nabi Muhammad ma'rifatul jam'i mah. Minimalna para nabi nu sanes, para wali lah intina mah Nabi Muhammad mah moal ngalakon henteu gitu. Seandainya Muhammad gunung ini inginnya dijadikan emas oleh kamu kata Allah, langsung gitu. Tapi kan Nabi Muhammad supados ngaragangan ka umatna gitu. Contoh atuh ma'rifatul jam'i mah. Tah boga duit asik. Kesek. 100.000 bisa jadi gitu. Tapi bikin orang bisa jadi duit. Ngan lain deui permasalahanana. Lain mukjizat. Lain kuasil tina asbab ma'rifatul jam'i. Ma'rifatul jam'i teh ma'rifat ngayakinkeun bahwa benar-benar Allah teh hentengan saukur setengah-setengah gitu. Kafah seutuhnya. Ari masih kene sieun ku jin atau kuririwa di jalan di leuweung atau ku lain ma'rifatul jam'i ari sieun kene ku eta mah. Ada musyrikan. Gitu. Eta mah jadi duit urang pernah istidraj eta mah. Sihir tawasan ke kabahas di dieu. Sakali deui kesimpulan sementara.
kahoyong atawa cita-cita anu luhur anu tarik anu disarupakeun kana lumpatna tarikna kuda balas ku keong. Hei hamba moal bisa eta cita-cita teh hayang teh nembus atau ngadobrak takdir Gusti Allah. Takdir Gusti Allah, takdirna tah disarupakeun kana benteng anu kuat. Da takdir mah disarupakeun benteng teh takdir teh. Wah. Kamu sementawis engke aya hikmah oleh ditu. Beda deui makomna tempatna. Ari urang mah makomna makom mubtadiin. Diajar keneh bisi kalah engke ka dituna ngagicelek gitu. Nah, urang di garis bawahi dina penjelasan saterasna al-himam. Al-himam teh cita-cita atanapi keinginan. Bermula suatu realisasi dalam kehidupan adalah asal dari mimpi, cita-cita. Kahoyong piraku teu aya kahoyong ari jadi jalmi nu normal mahnya. Ta'al himam cita-cita keinginan teh aya dua nu aya di urang teh. Bicaranya adalah dohir batin, dohir sareng hate. Jasmani sareng hate. Aya dua cita-cita teh nya kupingkeun. Dikobong aya nyarak HP teh. Memang obo engke kupingkeun deui nya pada dan ngajelaskeun. Ke di-share ku pada dan. Aya Linda nyana keneh. On. Nomorna nu kapungkur. On. Tah cita-cita teh aya cita-cita anu lemah, aya cita-cita anu tarik alias kuat. Dina hikmah nu ieu maksudna lama balas rek nerangkeun masalah kepasrahan diri kepada Allah. Diumpamakeunana teh cita-cita nu kuat. Aya cita-cita anu lemah, aya cita-cita anu kuat. Jang palai naon ka cita-cita lah abi mah kumaha ting jolna we lemah kan. Tapi memang lemah dirinya lamun geus marifat ka Allah mah nya teu naon ieu mah lemah anu model hayang gitu. Tapi ieu mah seperti urang kunaon abdi kuliah hoyong janten sarjana, kunaon sakola hoyong gaduh ilmu, bahkan kaditu nam hoyong janten presiden jeung sajabana. Keun anu masalah nu lemah urang dituna heula. Da ieu mah nyebatna ogenan cita-cita anu kuat. Di mana-mana kagungan tanapi gaduh cita-cita anu kuat biasana osok nimbulkeun tilu tindakan. Di mana-mana aya cita-cita tanapi kahoyong keinginan anu kuat anu tarik biasana sok nimbulkeun tilu tindakan. Kahiji nepi ka urang teh osok al-kasbu. Al-kasbu teh kasab. Contoh alitna di mana-mana abdi ulangan enjing ulangan bahasa Indonesia atau pelajaran naon bae uhun kasab. Berarti naon kasab teh diantar ngapalkeun kitu usaha. Batur sare abdi mah ugah tengah wengi bari ngalaksanakeun salat tahajud heula. Waas kricik wudu di tempat wudu batur masarare ngaguher. Abdi mah ngapalkeun da enjing teh bade ulangan hoyong nilai 100 berarti kasab eta. Sabab kagungan cita-cita anu tarik nu luhur. Kadua tindakan urang teh kulantaran ngudang cita-cita ngadua ka Gusti Allah. Ngadua teh memohon, meminta, nitah ka saluhureun, nitah ka Allah, namina teh doa gitu. Sabab lemes. Ka Allah nyebutkeun nitah tapi ngadoa nyuhunkeun. Ya Allah, enjing abdi bade ulangan
Mugi Gusti ngaagengkeun kana nilai abdi geus kasabnya ngapalkeun beureul lecek buku oge. Terus geus kitu angkat tangan kieu. Bari madep ka kiblat ta salat tahajud umpamana ngadoa anu ditungtungan langsung ngadoa teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Memena ku Sunda kitu naon ya Allah abdi nyuhunkeun nilai ageung ngadoa. Terus deui nu katilu anu paling levelna tinggi tindakan urang kulantaran tadi hoyong naon cita-cita atau aya kahoyong nu tarik cita-cita nu tarik nu disebut tawajuh dina ilmu tasawuf aya nu disebut tawajuh. Tawajuh teh muwajahah memusatkan diri sepenuhnya dohir batin kepada Allah. Tingkatannya al-kasbu, doa, tawajuh. Tawajuh teh memusatkan diri hanya kepada Allah. Hampir sami sareng ngadoa ngan tingkatan luhur. Contoh atuh kieu. Contoh kasar heula. Tawajuh ya nya. Kasab neangan artos da hoyong meser mobil, hoyong naon kitu ningali batur mah gaduh mobil, gaduh gedong jeung sajabana. Kasab neangan duit. Bari neangan duit ngadoa, kurang kene tawajuh. Bahkan dina hiji waktu para mana ngadoa enggeus, kasab enggeus. Tapi ya Allahu Akbar tegaduh ongkos-ongkos acan. Tawajuh ka Gusti Allah ya Allah, ya kereta soyong dijantenkeun artos. Gitu. Teu jadi-jadi. Tapi aya anu bisa kertas janten artos umpamana. Jreng. Nah, engke tawajuh dibagi dua. Aya tawajuh pikeun jalmi anu soleh, aya tawajuh pikeun jalmi anu pasek. Ari jalmi anu soleh mah nyaeta bener-bener sabikun bil khairat, bil khair nyaeta ngahulakeun kahadean we terus takwa ka Allah. Jarang bahkan tak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Ari pasek mah bager, alus ongkoh, maksiat ongkoh eta pasek. Makana keur tawajuh. Ya Allah, abdi nyuhunkeun ieu kertas janten artos. Sabab manehna tadina berguru umpamana. Punya khodam. Dibarengan ku jin, ku setan, breng langsung seperti Kangjeng Dimas di Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, di tukangan teh purudul artos. Di mana padahal mah? Ari tawajuh keur jalmi anu soleh mah leres-leres. Jalmi anu soleh tawajuhna nimbulkeun mukjizat. Lamun para nabi jeung rasul upami para wali mah disebutna karomah paling dieuna para ulama atanapi ajengan anu leres-leres soleh maunah. Ari bangsa sim kuring mah gawe hade ongkoh, gawe maksiat ongkoh, gawe goreng. Istidraj eta mah lain karomah. Istidraj mah panyungkun ti Gusti Allah. Bisa ya kertas jadi duit. Di mana-mana tawajuh ka Gusti Allah, tapi eta pamerena teh ku Gusti Allah, ti Gusti Allah panyungkun istidraj sabab jadi duit sote, ieu ditukerkeun, dijoet-joet, datang hodam pendamping jin teh balikeun soca orang urang dihijib ku jin. Set gantikeun jadi duit 100.000. Wah, hebat. Sihir eta pikeun jalma pasek mah. Gitu. Sakali deui. Cita-cita luhurna kahayang bisa nimbulkeun tilu tindakan.
bisa ayana cita-cita tarikna cita-cita kulantaran balas hoyong anu bisa dikejar ku tilu tindakan. Kaiji ku kasab, kadua ku doa, katilu ku tawajuh. Nah, simpulkeun sementara deui. Kekuatan cita-cita ku tarikna kahayang dina hate urang anu bisa nimbulkeun kasab, bisa nimbulkeun ngadua, tawajuh, sadaya eta anu tilu teu bisa nabrak atau ngadobrak karena takdir Gusti Allah. Atawa sadaya anu dilakukan ku urang ku sababna tadi urang tarikna cita-cita ku kasab, ku ngadoa, ku tawajuh, moal bisa hasil lamun berlawanan jeung takdir Gusti Allah. Nu mata ieu hikmah katilu aya hubunganna jeung hikmah nu kahiji. Ulah sok tatagenan kana pagawean urang, ulah tatagenan kana kasab, ulah tatagenan kana ngadua, ulah tatagenan kana tawajuh. Naon sababna? Sadaya oge eta anu tilu al-kasbu, doa jeung tawajuh eta teh sadaya ge asbab. Asbab teh dina tasawuf sebab teh garis miring makhluk. Hanya sebab. Ulah nyarandek karena sebab, nyarandek maka saha ka Gusti Allah. Kapan ari geus ngaji tasawuf mah kalakuan teh amal teh lain dohir wungkul, lain awak urang wungkul tapi jeung hate urang. Jadi cek sebagian ulama mah eta anu tilu teh al-kasbu, doa jeung tawajuh anu bisa ngejar balas hayang ngejar cita-cita eta teh kabeh ge asbab. Ari asbab teh khodam atanapi pelayan takdir, pendamping takdir. Geuning cenah nya abi lada ngapalkeun janten 100 pedah we henteu berlawanan jeung takdir Gusti Allah. Sok palaweurna teh geus ngapalkeun itu ieu tengkena suudon ka Gusti Allah. Geuning cenah abi ngapalkeun punten 60 ari nu teu ngapalkeun pisan jadi 100. Model tadi di kelas 10-2 ke datangna beurang budak teh. Aya anu mani mencerong ka urang ngabandungan. Manehanana mah nu ngabandungan eta pentenangan 70. Tapi ari anu culangehan coba datang na burang coba buku nage amuradung 100 asik ngadada dibahas jak ini ujang mah 100 seuri itu geuning karunya 70 cenah abdi mah 70 mah ladang abdi we cenah kitu. Ladang teh maksudna hasil sendiri berarti ngapalkeun atawa kasab bari ngapalkeun teh bagian tina kasab teu berpangaruh kana hasil eta. Naon sababna? Da sabab geus dikudrot jeung diirodatkeun ku Gusti Allah ti zaman ajali berarti irodah kudrotna penentuanana pelaksanaanana kitu. Sing kartos. Ulah nyebutkeun kasab urang teh bisa ngarobah takdir teu tiasa. Ngadoa ayeuna ngadoa ongko abdi ngadoa kitu tah hoyong nilai ageng bahkan di jalan hayang salamet tapi geuning kalah ka ener ku batur nepi ka kalah kubrang kitu dina motor cilaka lah ari kitu mah ke moal ngadoa deui tah hilangkeun keyakinan semacam itu tos ngaos hikamah. Da sing horeng ari doa jeung kasab jeung tawajuh teh eta teh hanya pelayan takdir.
Jadi dina hikmah katilu tapi sementawisnya kayak dina hikmah nu salajengna mah pasti eta napi mungkin aya ilmu nu baru deui gitu. Jadi gaduh keyakinan kadang dina hikmah nu katilu mah kieu simkuring ogenan manusia tidak bisa merubah takdir, walaupun takdir itu ada dua kan, takdir mubrom, takdir mu'allaq. Tapi upami tos mengkaji bab hikmah katilumah, tidak ada mubrom, tidak ada mu'allaq, tetap takdir itu tidak bisa dirubah. Kita menganggap, meyakini, urang teh ngayakini al-kasbu doa jeung tawajuh teh teu bisa ngadobrak kana takdir Allah. Jauhkeun masalah keyakinan bahwa al-kasbu doa jeung tawajuh teh menimbulkan bekas ataupun tapak. Teu aya tapak kecuali tapak damal Gusti Allah na gitu. Sebab di mana-mana eta gaduh keyakinan bahwa al-kasbu bisa merubah takdir, doa bisa merubah takdir, tawajuh, muwajahah, memfokuskan diri sepenuhnya kepada Allah. Engke lamun di mana-mana urang gaduh keyakinan nimbulkeun tapak, bekas, bisi urang dina henteu nyorangna kala suudon ka Gusti Allah timbul be musyrik. Gitu. Kadang-kadang gaduh keyakinan ieu mah kasab urang. Ladang kasab urang, doa urang, tawajuh urang, teu inget ka Allahna kitu. Musyrik keneh. Sok sanajan eta teh amal hate. Sing kahartos songon. Jero ieu jero. Mudah-mudahan sok sanaos sakedap ngaosna tapi aya hal nuansa baru, ilmu baru anu bener-bener manfaat. Mobilih nerangkeun hikmah atawa hikam teh saur simkuring mah kieu, saur batur mah kitu, tapi insyaallah tujuanna mah sami. Mudah-mudahan mendekati kebenaran. Da kapungkur ge simkuring ge kapungkur simkuring oge teh uninga. Kalau sok timbul kieu, ongko urang ngapalkeun, ongko urang ngadoa, ongko urang bener-bener manteng ka Gusti Allah. Tapi geuning ieu kaluar tina rel, kaluar tina cita-cita abdi. Tungtungna kumaha di Allah tawa teu ngadenge ka urang. Kitu tungtungna teh. Musyrik ka dituna. Nyekutukeun Allah, suudon goreng sangka ka Allah, lamun geus goreng sangka ka Allah, ruksak hatena, bejadah hatena. Urang dilemesan dan ngaos hikamnya gitu. Horeng al-kasbu doa jeung tawajuh teh hanya sekedar pelayan. Atuh ari kitu mah moal ngadoa, doa itu adalah indungnya ibadah. Ud'uni astajib lakum gitu. Sok ngadoa, hei hamba kami cek Allah ka kami, pasti ku kami bakal dikobul eta doa teh. Engke kabahas tina masalah ngadoa dina hikmah kasabaraha aya kapayun. Jalmi anu ngadoa meunang ganjaran, jadi ibadah meunang ganjaran. Ngan nu pentingna lama teu kenging tatagenan kana ngadoa sabab doa sing jungka jumpalit ogenan bahkan kalau mani ngawirid ngadikir dikir wirid doa hampir sami padahal identik gitu. Benten ari dikir mah eling, ari doa mah nyuwunkeun. Makana mending seueur dikir lamun seueur ngadoa da Allah uningaeun pangabutuh urang. Matak cakali deui doa itu, kasab itu, tawajuh itu adalah asbab. Bolak-balik ya simkuringnya supaya aya penekanan gitu. Ulah tetegeran ngada doa ampun teu bisa ngadobrak takdir Allah. Geuning cenah bener dicumponan henteu berlawanan jeung takdir Allah.
Dan dina lapan ud'uni astajib lakum, pek ngadoa aranjeun ka kami pasti ku kami cek Allah bakal dicumponan, diijabah. Nah, diijabah nama, tapi syaratna ngadoana kumaha. Terus aya doa anu diijabah pada harita, aya anu ditangguhkeun kitu nya, anu dijanjikeun, engke kabahas di payun. Kitu. Ulah nyebutkeun, lah atuh ari kitu mah teu bisa ngarubah kana takdir doa teh. Kitu. Cek nu awam mah kalah kieu, moal ngadoa atuh ari kitu mah. Puguh ngadoa teh kudu jalmi anu keur aya pangabutuh tapi teu ngadoa ka Gusti Allah dianggap sombong eta teh. Jaba ari doa teh indungna ibadah. Kudu ngadoa. Ngan sote ulah dianggap doa teh bisa ngadobrak takdir. Engke kalah tatagenan kana doa anu antukna poho ka Allahna. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Mun hapuntenna da bulak-balik sote eta teh supaya aya penekanan. Kesimpulan terakhir, yakinkeun dina hate pirang-pirang tarikna cita-cita anu disarupakeun kana lumpatna kuda eta teh moal bisa ngadobrak kana takdirna Gusti Allah anu sakitu kuatna takdir Allah anu disarupakeun kana benteng anu kuat. Arek ku ngadoa, arek ku kasab, ku ngadoa, arek tawajuh sadaya eta anu tilu perkara teh moal bisa ngadobrak kana takdir Gusti Allah di mana-mana eta anu tilu teh berlawanan sareng takdirna Gusti Allah. Ngadoa tapi diijabah terus ditulis ti ditu. Geus ditangtu geus direncanakeun, ditangtukeunana dina pelaksanaan. Sok awas ke doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.